Naye awas ya ayyuhalladzina amanu hai jelema nu ariman ka Gusti Allah rek larek awawe la yabluwannakumullah yakin Allah bakal nguji ka aranjeun ka babisain ku kreditan tanaluhu anu bisa babari dicekel aidikum ku leungeun daratang sorangan kredit teh ka imah dek ngeredit mobil datang dek ngeredit motor datang diangsong-angsongkeun ka imah komo ai gincu mata madu geus das warima hukum nu galal de mah urang kudu lempang ka ditu tapi tetep bae babari ieu dilarang ku Gusti Allah li alam Allah ngara Allah nyahoeun mayaqafu bil gaib ka jelema anu sieun ka Gusti Allah secara gaib sieun teh ka Gusti Allah Allah teh Allah teh kadeu kurang tapi Allah innallaha ma'ana neuleukeun ka urang saha coba mayaqafu bil gaib nu sieun ka Allah begitu datang angsongan kreditan karang inget ka Allah Allah neuleukeun riba ieu kajian kuku mage henteu abdi moal ngredit moal abdi moal kadeuleu tegerna iman di jero dada tawaran deui ieu mah kredit tapi murah bungana teh 1% nanti 10% acan ieu malah ngan 2% doang ngan rada relay rada panjang nah ieu mah DP na ge cukup 100 moal aing mah geus boga meuli cash bae moal aing mah kadeuleu tegerna Assalamualaikum bagi Mbak belum ada motor ya di sini iya belum ada ini ya udah saya bawain deh mau pengen motor apa nggak punya uang gampang uang mah udah tiap bulan aja ya kecil anu oge nya 3 tahun dah udah ini mah ya udah bawain satu dah tuh iya teh kan geus leutik ya tah leutik iman di hate jelema eta leutik iman di dadana pagi Kiai pagi aduh pagi sibuk ya suka kemana aja ya kadang-kadang atuh undangan muludan aja kalau nggak punya kendaraan sulit Kiai iya emang udah saya bawain aja di sini mau Avanza ada mau Kijang juga ada mau apa juga ada udah yang penting berapa itu udah gampang sama saya mah yang penting mah ada KTP sama itu aja surat keluarga udah gampang dah aduh itu aja ya udah bawain satu Kiai Blon kos gitu tah. Ieu mana nu teger Kiai coba kuar. Demandak ngomongna puluh ya boleh ye. Ayo ngomongnya nager ieu mah cenah loba ieu santai nu ngaraji kuari mah jauh. Atuh bongan sia diacak-acak ku sorangan. Bongan sia atuh teu make ilmu. Boro-boro batur rek ngaji sia ge teu make ilmu. Keur ieu mah cenah ja iya alhamdulillah nu batur ngaji 20 30 mah datang ka 70 aya kuari. Waduh sia teh aja di tim sukses. Segala naik ke panggung segala naon ya emang kos gitu temenang atuh lain bagian sia emang ngariung kuduna lain ngadoa bari cerik di luhureun panggung ngadoakeun kos karar itu ye suka teman teh jadi mamalah atuh pan sia ge lamun teu dibere duit mambung kan ngadoa oh sih kan itu banyakit dibawa ku nyana hayang dituturkeun ku santri moal bisa atuh ilmu Allah mah teu bisa pakai lalagaan kajeng teuing urang muka pondok pesantren niat ibadah dek nungtun santri aing mah keuna nyahoeun ka Gusti Allah belah dieuna keuna bisaeun maca kitab kabelah dituna keuna nyahoeun ka Gusti Allah abah ibadahna mantep niatan di jero hatena modal kos kitu aju prek bae kiaina sabulan sakali ngajina dituturkeun bae ngaji mah kos kitu tapi lamun urang geus mengkol tidinya mulai ngeredit hayu tiatut hayu ti WA hayu geus ti mana bae geus hayu ceramah hayangna hayang cawambon melulu moal dituturkeun kok bisa kitu Kiai lantaran pasantren mah neuk ngembangkeun ilmu Allah non teknis cek urang ketos non teknis nyaho aing teh nyaho eta di luar teknis pondok pesantren mah Islamun pondok pesantren make teknis cara pondok pesantren modern dunia tamah. Pesantren mah non teknis, teu kudu make teknis pesantren mah lantaran dek nungtun jelema dibawa ka Allah, asal dirina madep ka Allah bakal dituturkeun. Teu kudu make teknis. Udangkeun budak peuting tahajud. Berjamaahkeun tahajudna. Balik we boro-boro tahajud salat henteu.
non teknis pesantren ulah di pikiran teknis asal betah bae heula di pondok asal betah bae heulanan teu kudu ngaji geus pokona mah masak kees teu kudu ka masjid heulanan asal betah bae heulanan ge isinan sorangan aing mondok geus sabaraha bulan ieu dahar bae can ka masjid tegar ulah non teknis pesantren mah deuleu riwayat waliullah pesantren mah teu kudu dititahan ngaji jang ayo sing bener ngaji teu kudu cicing di pondok pesantren masak kayak beak duit bapana neng sebulan 2 bulan kakarak nyana ka masjid berjamaah Allah nongkrong ngajinya kita naon kita aing macan boga mulu ke ngaji ya ku kiai ge asal betah bae ceun teu aya aturan ngaji teu aya aturan sing ade ulah salah lantaran pondok pesantren mah aya anu setahun bisa ngejar 10 tahun beda ilmu Allah mah dikejar sabulan bisa mengejar pelajaran 10 tahun gitulah ya Allah lamun geus mere ilmu ka hiji santri masya Allah eta mah make teknis gitu modern tah mah di mustak kita mudirun tah mah moborot pondok pesantren mah tiba heula lagi sok kira tiba heula lagi santri botakan kos du frustasi ke masjid kabeladi dah geus embungnya sih bau geus kos kitu bae mun babaturan saya eta tanya saya satu kumaha aing bae sapir ka Allah mah teu kudu bisa sih kecuali ka mall ka Allah paling jeung ngabatur aing jeung sia sih gitu nya sih geus atuh bararu bentek masalah dahar teu puguh waktu. Emang santri puguh waktu itu henteu. Coba bapak-bapak ibu-ibu datang ke pesantren Cilok. Jam sabaraha bae aya bae nu masak. Jam sabaraha bae aya nu masak. Tas subuh aya nu masak, jam 7 aya nu masak, jam 8 aya nu masak, jam 10 aya nu masak, jam zuhur kiai ka masjid nyana masak. Asar batur ngaji nyana masak penting waya istirahat nyana memasak kebeh bae aja dicarekan ku kiaina dolah emang kos kitu pondok mah bebas di pondok aja salah teu nyahoeun kabeh ge ka rahasia pasantren inget awas nu dek diturunkeun ilmu ulama wali-wali Allah ditarimana kudu nu bersih teu meunang aya paksa-paksaan kudu nu loyok nu rendah hati anu bener-bener endek nu mantak lamun teu betah ku teu betahna bae ge teu boga bagian teh budak ilmu kawalian teu betahna bae anak di pondok pesantren teu boga bagian ilmu kawalian ku betahna bae ge teu bisa ngaji wali eta budak mun bapa mah santrenkeun anak diitung ku ari geus 10 tahun padahal teu bisa ngaji ulah dikukumahakeun geus jadi wali ye emang lain deui atuh lain deui pondok pesantren teh meunang aya aturan-aturan eta mah aturan-aturan ge sewaktu-waktu teu berjamaah saleter eta mah sakadar ngagiatkeun doang kiai teh teu salat subuh berjamaah saleter di jero hatena mah biasa-biasanya supaya budak giat doang kebelah dituna geus giat batu geus henteu deui mana aya nu langgeng aturan di pondok pesantren tuh biasa baik tuh sabulan 2 bulan guys jangan rada betah mulai ngaji sorogan ilaman Allah mina bina tu ambilin baruan siram batu bukan kita bang ngaji di pondok makos lalagaan nabi jatuh mana bayadun leng saminggu tuh ngaji ngaji tadi pohon deui ya tetep geun aing geus geus kitu bae pokona pondok pesantren mah setahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun 6 tahun aya muludan di mana ceng sia pesantren geus kebal coba sia jadi MC tukang ngatur-ngatur teh siap padahal mah aing can bisa ieu sebenarnya
ngan pantang mundur santri mah. Oh, konsep nanti itu mundur. Oh, kok mau bab ngariung mah. Wah, jadi MC ngadadak di sana santri. Emang dididik ku guruna titah jadi protokol. Henteu pendidikan protokol pendidikan MC begitu bisanya na. Kebeneran deui korina. Jeng, korina can datang hawasina aceng banyak. Siap. Nyana pan jadi kori. Pohara jasa pan. Ya beda sautak-sautik lah. Beres ya tuh sambutan tuan rumah aceng bae lah, sambutan tuan rumah sekalian guys. Gas. Mau balik lambat macet, nyaw datang nyaw teh aceng bae siap. Diborong ku sorangan bae. Datang ka imam nya ngalamun bae aing sina naonan sakeuna. Santri bagos gitu. Emang aya nu dipetakeun ti mimina bahan-bahan ngaji doang, ngaji ke metakna di imah. Kabeh santri mah kos kitu tidok aya coba ayeuna pipidatoan eueuh ti dituna coba kokorian eueuh ti dituna kumaha prakna bae tuh kakarak dinya mikirnya oh berarti iya ya nu kapake ye di lembur teh karak nya mikir sautak saetik der bae geus 10 tahun diustadkeun tad kemana tad ulah marah emang gitu aduh aing naik jadi ustad ya. Isuk dan kemana orang nonton bola yuk siap. Ustad bae wae nonton bola menonton bola bae da ustad tah santri mah non teknis kajian gedeng teu meunang terus bae kiai na ngaji bae lillahi taala teu meunang marah ka santrina teh ai lain boga maksud tertentu mah kecuali boga maksud tertentu ngadidik ku cara marah masalah breng 10 tahun 15 tahun kadele padahal mah di pondok nanti lok ngaji tapi di imah nama masyaallah kapake tuh cek lembur teh ajang ulah ka mananya ieu masjid jauh deui di kokolot teh aing dikolotkeun burung jeung nya nah hateuna seserian siap sapira jadi imam santri ogos gitu. Nun teu maju kabeh ge maju. Dak di Jakarta coba nu nyekel-nyekel masjid, pondok pesantren naon kata musola, santri salap mayoritas. Hampir 70% Jakarta nu aya di masjid urang Pandeglang, urang Serang, urang Tangerang salap. Di Bandung sarua bae masjid-masjid dicekelan ku bangsa nu keluaran lain salap masyarakat teu narima. Heran dipaksakeun ge lain bae cak teh lain kos kitu lain. Tapi lamun kaluaran salap, masya Allah, salah sautak saeutik mah geus maafu. Naon eta? Teureuna basicna awalna memang maksud ibadah. Jadi ngeunaheun dibawana endek ibadah dibawa kudu sok ibadah nikmat. Tapi lamun masyarakat deuk ibadah dipimpin kudu lain ibadah, duduiteun lain deui bae hatena. Jadi teu sapagodos antara masinis jeung muatan lain deui. Sakitu hebatna capetang nya teh lamun khutbah capetang hate teh lain deui bae. Kunaon maksudna lain deuk ibadah. Lantaran santri mah didik nedek ibadah ngeunah eta mah variasi doang berkat-berkat mah kos kitu mah. Ibadah tuh mata pondok pesantren mah teu bisa kitu. Geus lamun kiaina mah hiwal jadi tim sukses. Di partai misalnya kiaina milu di Golkar sabaraha kiai nu runtuh Tangerang, Serang, Pandeglang teu kudu ka Jakarta teu kudu ka Jawa Tengah, Jawa Timur ambuk naon eta niatanana geus lain deuk ka Allah deui tah mantak sing hade ieu kredit ieu panyakit ka kiai kamari mah cenah aya nu nuturkeun aing ngariung ge di onang kuari henteu atuh sia teh kuari mah geus boga apaan sana ngredit goblok. Kamari mah ku masyarakat teh punten mama kuari mah punten mama nukan aya kanan kuari mah geus di luar nyaritakeun lain kiai teh mah kos kitu ngridit lain kiai teh mah nya mah jangan doana ge jadi tim sukses lain kiai disatukeun mah kos kitu beda geus teh nyambung penyakit dibawa